beramal, mengurang ilmu tanpa beramal seperti tanpa tidak berbuat. Palingan cekinan kita juga kurang amal tanpa ilmu bakal ditolak. Amal tanpa ilmu bakal ditolak. Aina ilmu tanpa amal bakal disiksa. Itu. Wa kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardulatun lalu balu. Gitu. Jadi amal tanpa ilmu mah moal ditampi ku Gusti Allah. Aina ilmu tanpa amal bakal wa kuluman bi ilmi bi ghairi ilmi ya'malan mu'adapun min qabli badil wasa. Jadi bakal disiksa samemeh jalma anu nyembah kabar ilmu boga tapi teu amal tah leuwih ti heula tinimbang nyaeta bakal disek tinimbang jalma anu nyembah kabar halal leuwih ti heula disiksa boga ilmu teu amal. Kumaha sakitu kade berarti keur nyupri ilmu tapi kudu tiasa ngamal itu kudu ngamal